tengah ditoel Syekh Maulana Hasanuddin. Hei, ngadu balap sih aja ngai. Batur mah balap teh di angkasa, batur mah balap di luhur. Urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit, urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya, ayo bebarengan. Tetapi awas ya, ngadu lamun sia mapatkeun babacaan anak sia menang aing eleh, tapi lamun aing lu menang sia eleh. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Para tamu bil khusus di Cikarang, di Cipondo, di Cilongok, bangsa cician lah. Alhamdulillah. Tetapi nu sangat mengejutkan, malam ieu urang dihadiri ku tamu ti Madura, cucu daripada Syekh Abdul Muhi. Pamijahan tama. Jadi ti Madura mah Syekh Khalil Bangkalan tama. Atuh eta kakarak digitukeun we kaget. Syekh Khalil Bangkalan alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang. Ulah hayang neuleu nu mana ulah hayang. Sebab beda jenis. Beda jenis, besi bogoh bahaya. Kemudian Habib Cocoan, para qori anu alhamdulillah telah mendengungkan ayat-ayat suci Al-Quran anu begitu luar biasa. Tika hiji, kadua sampai katilu juara hiji kabeh. Tiluanana juara hiji, perebutnya na. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Urang bisa kumpul di Masjid Al-Istiqlaliyah dalam rangka ta'ziman wa takriman. Mieling karena sejarah anu luar biasa nu tadi geus diuraykeun ku Habib Umar, bahkan sekelumit kupun adi Haji Tohawi simkuring mangan sakadar nambahan saeutik. Lamun cerita tentang Isra, cerita tentang Mi'raj, alhamdulillah di kalangan umat Islam se-Indonesia bahkan dunia geus mengetahui. Komo di daerah Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Betung, geus malik bosen deui lamun carita tentang Isra Mi'raj. Tapi kulantaran inu dicaritakeun anu maha agung, maha mulya, unggal tahun orang teu bosen-bosen. Sebab lain neuleuh perjalananna, neuleuh kangjengna nu dilempangkeunana. Masyaallah karim. Lamun urang boga kabogoh ngaran Sarwiti dikiriman endog kue jeung sajabana ge laletik. Sebab ieu teh urusan nu kos kitu nama leutik tapi sarwitina. Dikiriman kue cincin lain neuleuh kue cincinna. Sapira kue cincin nyieun bisa, meuli bisa, maling ge bisa.
tapi lamun dikiriman ku Sarwiti ya Karim teu didahar di minyak misikan ditendel lagi geus lain tempat nu kuduna di tempat rak di meja ieu mah masyaallah di tahapan lamari dupang luhurna teu meunang diganggu ku sasage asal sepi bae dicokot dicium masyaallah lain kuehna tapi asa nyium nu ngirimanana bahkan dibuka bungkusna eta bubuleudna dicolok ku nya ya keindahanana luar biasa jadi nu diberangkatkeun ka Kangjeng cerita maulidan cerita rajaban urang nu dideleuna Kangjengna masyaallah Karim lamun geus ngadenge Kangjeng terasa indah hati poho kana segala-gala sebab naon Kangjeng teh lain manusia biasa nu manta Kangjeng Nabi bisa hiber atuh lain cara Habib Rozak nu manta Kangjeng Nabi bisa mi'raj atuh lain cara Habib Rozak lah Habib Rozak mah tambah sampah bisa maka di tengah-tengah peuting ieu simkuring endek nambahan tina materi-materi cerita nu tadi endek nambahan saeutik setiap tahun urang nyaritakeun tentang Isra Mi'raj hartina Isra perjalanan di tengah malam geus jelas ayatna Mi'raj naik minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha nu endek dicaritakeun ku ari mah urang kabehan supaya bisa hiber dek dibere jampena tulis abe urang kabeh bisa hiber Bismillahirrahmanirrahimil akbar la ilaha illallahul jalilul akbar geus ditulis si hade awas hati-hati nulisna awas sanajan direkam sok eueuh kararekaman ieu jampe hiber ieu jampe hiber Syekh Maulana Hasanuddin hiber ti Banten ka Mekah ieu jampena Syekh Syarif Hidayatullah hiber Cirebon Banten Mekah jampena ieu awas hati-hati Sunan Kalijaga hiber ieu jampena mantap hati-hati mah ieu lain sembarangan awas sakali deui Bismillahirrahmanirrahimil akbar la ilaha illallahul jalilul akbar wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamalahu zulma wali terus ke sia haliber kabeh wah atuh aing teu bisa hiber sia hiber silakan geus sakitu bae lan bahaya parangsana ilmu babari meureun Masya Allah almarhum Abah ti dieu berangkat ka Banjar berangkat jam 7 sampai ke Banjar jam 10 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam kaget ti dieu berangkat saat eta jalan teu terlalu bagus tapi 3 jam kaget ku lagi keur ngaji Abah datang ya Allah percaya begitu kula menghampiri diajak dahar urang ka Jogja berangkatlah jam 11 di Banjar ka Jogja sampai Jogja cuma jam 3 12, 1, 2, 3 4 jam di kumaha coba iya babacaan eta dipraktekeun ku kula waktu guru kula di Garut maot ajengan Abdullah boga ijazah ti Abah berangkat ti dia baca ku kula 2 jam sampai Garut
kula sorangan heran. Iyalah babacaan dibaca ku Habib Rozak ngabaged, dibaca ku Ki Pudoli kempes ban, dibaca ku Ki Jamal liat hulu. Wah, terdatang-datang wiridan lah iya kene. Tapi kumaha nu macana Habib Rozak geus kikiran. Hadena aya kula disungkurkeun, "Wo." Ngaguling ka empang. Iya kok Kangjeng Nabi bisa hiber, wali-wali bisa hiber. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang, set datang ke Banten. Lamun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah, set datanglah ke Tasikmalaya. Geus puguh para wali-wali sangat. Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber. Pernah Habib Rozak hiber ka tembak, ceh. Hancur. Ke ieu wirid ku hebat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid teh betapa luar biasa. Atur salam Habib Lutfi kadang-kadang hiber. Habib Lutfi Gus Dur kadang-kadang hiber. Kan tilok bebeja. Habib Rozak mah endek nage geus bebeja, gua terbang nih ya. Manja duk enduk hiber bebeja. Ya Allah, kok mau Haji Pendi mah ya aing dek hiber ya. Ya, gua lagi di atas ya. Cak anaknya mah, besok kita bawa ke Grogol ya. Aduh, murid aing gagal kabeh. Iya bisa hiber. Memang kumaha kitu nu mantap bisa hiber. Dina hadis Muslim dijelaskan. Cek Gusti Allah Kanjeng nyaritakeun, abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah fabaka wa baka Abu Bakar. Masya Allah. Cek Kanjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kanjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah sagede sireum acan Kanjeng Nabi resep kana dunia. Menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, "Itu naon?" "Bangke, Tuan." "Nu bogana resepen henteu kana bangke?" "Nu mantak dipicen ge tersepen." Allah leuwih tersepen kana dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangkena. Kanjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh nu ngahalangan. Nu mantak Habib Rozak Haji Pendi teu bisa hiber, berateun ku Vespa. Berateun ku Mio. Berateun ku Avanza, karunggoni geus ambalayah di otakna. Wah, otak teh lain pinuh ku Allah. Tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih. Anu galak teh ka salaki. Ieu. Ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye. Hayang ganti ye sakena. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner.
Pancena kieu ngomongna kita nyanana ngomongna kitu. Sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber. Etalah perusahaan nu basa teu mawa hiber. Kiai kajen jago hadisna, jago tafsirna. Tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir, boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haju orang hiber ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa haju naik ka Sidratul Muntaha, can kaburu ge naik ka Sidratul Muntaha geus dibredel sia ku tentara Yahudi. Kula ge waktu geus ka ditu geus sieun bae eta. Deka Masjidil Aqsa caka jagus asana urang paeh cenah di ditu. Terus adik-adik kula ulah kaji asana urang paraeh cenah. Wah, ieu teu beres. Nu diajak borangan kabeh. Borangan kabeh. Tah. Urang kuari mah maningan ge cerita diri urang supaya bisa hiber. Tetapi lain hiber cara Kangjeng Nabi. Anu jelas mah urang menyaritakeun Isra, subhanalladzi asra. Lamun urang nyaritakeun dina thariqah, seluruh thariqah, Isra adalah berlambang satu perjalanan di malam hari, berarti di kegelapan hati untuk mendapatkan cahaya. Sebagaimana Kangjeng Isra Mi'raj mendapatkan cahaya, artina cahaya bisa singgah di singgasana ilahi. Babarengan jeung Gusti Allah, tanda barengna jeung Gusti Allah dibere oleh-oleh. Urang ge lamun tasi mamana ditanyakeun ku pamajikan, mana oleh-olehna? Ye, tek asli berarti. Satu kali deui Ki Jamal mana oleh-oleh? Oleh-oleh malulu. Nu kamari getan beak. Nanyakeun oleh-oleh malulu. Nyandung aing sia. Beuh. Gagah amat teh budak. Oleh-oleh teh lainna tanda bahwa orang bener tas di ditu. Kangjeng dibere oleh-oleh salat. Sakumaha Kangjeng dibere oleh-oleh salat, lain sembarangan salat, tapi ternyata cak Gusti Allah Muhammad bawa ieu oleh-oleh sampaikan ka umat anjeun. Ketika umat anjeun hayang kapanggih jeung kaula, ieu lah laksanakeun salat. Ketika orang sholat bisa kapanggih jeung Allah. Nu mantak teu meunang barang dahar, teu meunang ngomong sembarangan, teu meunang gerak-gerak di luar aturan. Sebab naon? Urang keur kapanggih jeung Allah. Sok geura laksanakeun. Sholli Allahu Akbar. Mulai karung aya. Insyaallah. Cak Allah sholat sih kitu. Masa aya karung ayam? Allahu Akbar. Jahe Cikupa. Cak Gusti Allah nu bau di bawah salat. Nu bau mah antepeun di imah. Allahu Akbar. Citika. Dan lain-lain sebagainya. Lain salat cak Gusti Allah kos kitu. Aing moal manggihan. Nah, maka mulailah ulang isrokeun. Imam Ghazali dina Ihyana, Syekh Abdul Qadir dina Silul Asrarna, Syekh Maghribi dina Tukilanana, Abu Hasan Asyazili dina Manakibna nyaritakeun Isra umat Kangjeng mah ye awak urang zahir isrokeun geura ka jero kolbu, tinggalkeun awak isrokeun geura ka jero kolbu. Sebab di kolbu cek Imam Ghazali aya Baitullah. Tawafkeun geura diri urang di Baitullah. Di Baitullah aya Allah. Bisa
ngaisrokeun awak urang ka kolbu, ti kolbu urang tawaf, sebab didinya aya Allah hadirkeun dengan cara tersendiri. Urang bakal kapanggih jeung Allah. Ya Karim, indah. Lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah, lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah, hendak bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bersihan heula. Bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah. Lamun hati nu suci ingat ka Allah ge, tinggal urang introspeksi. Aing lobaan inget ka naon sih kolbu aing. Sok geura introspeksi urang. Masya Allah Karim. Manta kula tadi berang ngobrol jeung sababaraha tokoh pada mingguan. Nyaritakeun seputar gubernur-gubernur, nyaritakeun seputar menteri, nyaritakeun seputar presiden. Ujung-ujungna aya bahasa kieu, iya ya kiai ya. Mendingan juga kita cari presiden yang bisa syahadat, jangan asadu-asadu aja saja teh. Yang mantap asyhadu an la ilaha illallah. Kok presiden kita nggak bisa baca syahadat sih? Atuh sia nu milih tolol meureunna. Aing onam. Sia nu milih, sia nu nyawad. Di presiden orang acadu-acadu. Cenah aing cak sia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika pucuk umun hiber ke Mekah, babacaanana lain tadi, babacaanana lain tadi. Perem ngahareup matahari diketigkeun cin salabin. Aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun. Aing mah teu bisa. Ki Jamal bisaeun nya nama deukeut ka Baduy. Nyana guguruna ka Baduy. Begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin, sial teh budak hiber. Langsung Maulana Hasanuddin baca bismillahirrahmanirrahim akbar, la ilaha illallah jalil akbar. Moal diteruskeun pokona hiber baheula nya. Set kusia direkam pan. Ke beusi sia ngawirid eta bae. Hiber set datang ke tengah-tengah ditoel. Usah Maulana Hasanuddin. Hei. Hah? Ngadu balap sia jeung aing. Batur balap teh di angkasa, batur balap di luhur. Urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit, urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya, ayo babarengan. Tetapi awas ya nya, ngadu. Lamun sia mapatkeun babacaanana, sia menang, aing eleh. Tapi lamun aing nu menang, sia eleh. Oke, sasalaman di luhur. Bajakan ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaanana. Bismillahirrahmanirrahim akbar. La ilaha illallah jalil akbar. Ana til wujud mal diteruskan. Set, baca ku dia. Teu bisa. Teu bisa langsung turun ke handap, turun ke handap. Tulung, cak cenah tulung. Baca. Dibacakeun ku jalan bin salabin. Tetep tulung gubrag ka laut. Lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan qoid di laut. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin inget ka Kangjeng teh rahmatan lil alamin. Turun Syekh Maulana Hasanuddin cekel lempang di luhur laut. Ora bisa. Baduy campur Jawa kieu teh ya. Tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin napak sancang di luhur cai, lempang di luhur cai. Masya Allah wiridana nu tadi. Lamun dek ijazah siap. Sapi 2. Moal manjur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, layakna dilanjutkan cerita Isra supaya mendapatkan cahaya, tapi lain cahaya lampu. Urang tipoe hayang mendapatkan cahaya lampu mah gampang, tinggal datang bae ka toko lampu dek meulin sabaraha watt gampang. Tetapi cahaya ieu adalah cahaya ilahi. Ketika urang geus mendapatkan cahaya ilahi,
hate urang aya mataan, hate urang aya celian, hate urang aya irungan, hate urang aya sungutan, tur ngabogaan jangjang ternyata hate bisa terbang melayang ke alamil malakut rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, henteu kudu cerita-cerita anu jauh-jauh, wali-wali nu aya di urang bae ge luar biasa ti mimiti kitu Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, Banten, hayang sakumaha dongeng tentang kekhawarikan, tentang keanehan para aulia-aulia Allah nu jelas urang hayang kapanggih jeung Gusti Allah Mi'raj, laksanakeun salat sebab ieu merupakan oleh-oleh Kangjeng Nabi hasil Mi'raj mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal teangan ilmu salatna nu rapih. Aya henteu di SD belajar salat, di SMP SMA belajar salat hanya di pondok pesantren. Hayang bisa salat nu bagus di pondok pesantren. Kade make pondok pesantren, pondok doang. Haji Pendi ti orok hirup di pondok can becus-becus datang ka kuari. Wah, datang ka paehnya di pondok mah terus. Pondok pesantren, tetapi pondok pesantren lagi nu bener-bener memahami tentang makna salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Isra, ieu adalah merupakan perjalanan di tengah malam, yakni di kegelapan mata hati untuk mencari sinar ilahi. Tentu kudu aya anu ngabimbing, henteu bisa sembarangan, maka dibutuhkanlah seorang mursyid untuk membimbing ke arah cahaya supaya bisa mi'raj. Urang mi'raj lain berarti naik ke langit, ka hiji, ka dua, ka tilu. Allah mah lain di aras, Allah lain di sidratil muntaha. Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, urang bareng jeung Allah. Wa huwa aqrabu min hablil warid, Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di diri urang coba perhatikeun aya Gusti Allahan, apakah maneh henteu neuleuh mata hati anjeun kabeh. Maka mencari Allah lain kudu naik ka sidratil muntaha, tetapi naikkeun diri urang setelah ninggalkeun dunia jeung makhluk. Insyaallah urang bisa mendapatkan cahaya. Ketika cahaya eta aya, nikmat kakarake lazat, iyalah qad aflaha man tazakka, bahagia jelema anu bisa ngajernihkeun ngamurnikeun hate. Tinggal kumaha tuh kiai carana, gampang eueuh nu sulit. Ya Habib Rozak Geri mah geus bisa hibernya geus eta. Aya bangsa 5 meter malah. Aju nabrak tangkal kalapa. La iraha deui insyaallah urang teruskeun wiridan nu tadi. Saha nyaho aya nu kataekan. Minimal ulah waka urang berangkat ke Mekah, ka Banten ulah waka. Urang beberangkat tamun aya jahe just. Masya Allah, muanya huwa nukolot indah. Cak nukolot tadi ayah kok kuari huwa kamananya tekebal orang ayah deui ka dieu set kuari ayah deui jadi nate isuk kitu deui ke ayah deui ke eueuh deui pamajikan ge moal nyangka wali ka eta salaki asana pemaksa laki aing jurig meureun ieu asana ai kawali mah jauh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mi'rajkeun diri urang ti jasad urang ka qalbu, isrokeun kitu diri urang ti jasad urang ka qalbu, mi'rajkeun qalbu urang ka ruh, bakal datang ka sirrun min asrarillah, didinyalah bakal mendapatkan kelazatan jeung keindahan. Saha contona? Loba di Indonesia mun dicontoh-contohkeun ngan jelema kos kitu makin luhur makin lalagaan, makin luhur makin teka tebak, bahkan loba kaciri nu salah. Urang lamun nyaritakeun keluhuran Habib Lutfi luar biasa, tetapi kadang-kadang Habib Lutfi nyanyi
Tapi beda jeung ieu nyanyina lain deui. Ieu mah nyanyinya ka ditu arahna, ieu mah ka dieu arahna. Habib Lutfi nyanyi, Gus Dur sok nyanyi, mantek ulah kaget lamun kula peuting nyanyi. Ulah kaget, boga kula ge nyanyian-nyanyian. Sebab seorang mursyid itu harus lengkap, paham tentang lagu-lagu, paham tentang syair-syair. Aya cerita Imam Syafi'i tentang syair, jago syair Imam Syafi'i. Tapi syair melalui kewalianana. Cuman waktu ge 12:30 insyaallah iraha deui dicukupkeun sakieu oleh-olehna bae urang perbaiki di Kangjeng Nabi ialah salat. Ngaler ngidul ngetan ngulon tetep urang salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perbaiki salat urang, kemudian urang di akhir adalah ngadoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panitia membisiki kula seberapa tepati hafal sehubungan keur ngabangun saha anu hayang milu melalui kapal ieu urang babarengan maca sholawat. Kotakna siapkeun. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqma wa min ammi wa min ghumma bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bi hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati
ونقمة ومن هم ومن غمة للبدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.